Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min kulli hali ahlin nar. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal wa sunanuhu sareng ari pirang-pirang pasunatan wudu asyru hisolin eta aya 10 pirang-pirang perkara. Atas miatu tegesna maca bismillah. Lil wudu'i eta tetep pikeun wudu sunanun ari pirang-pirang pasunatan. Minha eta tetep tina sawarehna itu sunanun atas miatu ari maca bismillah. Pi ibtidaihi dina mimiti wudu maca bismillah dina mimiti wudu. Ruwiya diriwayatkeun naon annahu saestuna Nabi sallallahu alaihi wasallam wadoa eta nyimpen Nabi yadahu kana pananganana Nabi pi inain dina wadah. Waqala sareng parantos ngadawuh Rasul li ashabihi ka para sahabatna Rasul. Tawaddu kudu wudu maraneh kabeh bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah. Rawa ngariwayatkeun hukana hadis saha al Baihaqi Imam Baihaqi. Qala parantos nyarios saha an-Nawawi Imam Nawawi isnaduhu ari isnadna hadis jaidun eta anu baik. Wapil hadisi jeung eta tetep dina hadis kullu amrin ari lapad kullu amrin. Kullu amrin ari sakabeh perkara dzibalin anu ngabogaan balukar hade la yubda'u anu henteu dimimitian naon pihi itu amrin bi bismillahi ku lapad bismillah fahuwa tah ari itu amrin ajzamu eta anu buntung ai aqta'u tegesna anu pegat. Wahia sarang ari itu bismillah sunnatun eta sunat mutaakidatun anu keukeuh. Wa qad qala sareng nyata parantos nyarios saha al imamu Ahmada Imam Ahmad biwujubiha kalawan wajibna itu bismillah fi ibtida'il wudu'i dina mimiti wudu. Ata tah ngadatangkeun jalma biha kana itu tasmiyah mata zakaro samang-samangsa inget jalma ha kana itu tasmiyah fil wudu'i dina wudu. Kama seperti perkara pitasmiyati to'ami anu tetep dina maca bismillah nalika keur makan walau taroka jeung sanajan ninggalkeun jalma ha kana itu tasmiyah amdan bari ngahaja. Fahal yusra'u maka naha disyariatkeun naon tadarukuha nyusulkeunana itu tasmiyah pihi eta tetep dina itu hal yusra'u khilafun ari ikhtilaf. Warojihu sarang ari kaul anu leuwih unggul naam nya itu hal yusra'u. Wapil hadisi jeung eta tetep dina hadis man tawaddoa ari lapad man tawaddoa. Man ari sabay jalma
tawadoa eta wudu man wa dzakaro sareng nyaritakeun man ismallahi kana jenengan Allah kana tah bukti man tohuron eta ngabersihkeun li jami'i badanihi kana sakabeh badanna eta si jalma wa illam yadhkur jeung lamun teu nyaritakeun jalma ismallahi kana jenengan Allah ta'ala bari mahaluhur Allah kana tah bukti itu man tahuron eta ngabersihkeun li a'dha'i wudu'ihi kana pirang-pirang anggota wuduna eta si jalma. Rawa ngariwayatkeun hukana hadis saha ad-Daruqutni Imam Daruqutni wal Baihaqi sareng Imam Baihaqi wa dha'afa sareng parantos ngadoibkeun Imam Baihaqi hukana itu hadis min jami'i turuqihi tina sakabeh jalanna itu hadis wallahu a'lam.